Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeung kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka-4 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, marah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ninghila di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipang-sharekeun atanapi dipang-bagikeun. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkara waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka-4 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana dina waktu anu meh sarua Ambu Sulasmi oge geus singkil pikeun indit kalembur Jatiwareng harita teh. Samemeh mia kadenge Ambu Sulasmi nyarita ka Nyi Ebah. Nyai, Ambu ayeuna arek indit heula nya. Lungakeun sangkan Ambu tetep ditangtayungan ku Maha Kawasa sarta dibere kaunggulan mun dina darna taruh ngalawan musuh. Ambu Sulasmi, nuhun mangga Ambu, ku abdi didungakeun pisan. Mugi awe Ambu dipasihan kasalametan tur unggul mangsa mayunan musuh. Nyi Ebah. Ambu Sulasmi samemeh indit teh nyelang mangku heula si Giwang. Nyaeta jang Giwang anu katingali seuri ka manehna bari nyarita hayangeun di pangku. Terus tur sanggeus cukup Ambu Sulasmi terus weh indit ngapelesat ninggalkeun padumukanana anu aya di Gunung Sembu. Jirimna nyaho-nyaho geus leungit tina tetepan Nyi Ebah anu ngajajabkeun nepi ka buruan imah. Curela cunjung kolewat. Di tempat sejen Ki Gebleg jeung Damaraseta oge katingali masih pating kolewat di antara beleg-belegna peuting. Dua dampal sukuna meh teu katingali napak. Katampona juga ngalayang we mangsa duanana ngagunakeun ilmu lumpatna jeung napak sanca. Sakapeung
mun parang manggihan jurang anu lungkawing jeung pipir pasir anu lungkawing katut nanjak duana gancang ngaronjatkeun ilmu pangenteng badana supaya tetap imbang tur bisa lompat leuwih gancang. Oge mun seug parang aya tatangkalan anu jangkung sok ngahaja digajlengan ka jenuhur ngan sapanjang kitu nate tetep we Damaraseta mah hampir loba katinggaleun gitu kan. Nandakeun kacepatan lompatna masih can bisa nandingan kacepatan anu jadi guru. Jeung kusabab duanana ngagunakeun ilmu lumpat bari teu salah arah nalika lumampah. Mangka dina waktu anu meh teu lila oge duanana geus narepi ka tempat anu dituju nyaeta lembur naon kamari teh Jatiwareng. Seteng kalayang gejering meh bareng dua cirim guru jeung murid pancuh di buruan tempat urut tarungna Damaraseta jeung Ambu Sulasmi. Nyatana tepatna hareupeun pamondokan pisah. Kadatangan guru jeung murid eta tangtu jadi bahan perhatian jalma-jalma anu araya di pamondokan. Ngan kabeh can waka-warani nyampeurkeun. Malah teu kurang jalma anu geus apal mah timimitina langsung hatena sentar jeung sieun terus lumpat kabur ninggalkeun eta patempatan. Mana manggugna si Ambu Sulasmi teh Damaraseta. Tangdang zina keluar eta manglug. Dewek geus teu sabar ieu. Hayang geran wareupan jeung eta manglug dulu Damaraseta. Tenang Ki Guru, tenang. Kuring urang pancing eta manglug teh supaya gancang keluar nembongkeun diri Ki Guru. Ceuk Damaraseta nembala bari nyaho-nyaho geus nyekelan pedangna harita teh. Corenakeun sogu torok kadebu. Gapura pamondokan anu dijieuna tina awi menangannya langsung runtuh disabat ku pedang Damaraseta anu memang seugeuh. Damaraseta memang ngahaja ngalakukeun hal sarupa kitu supaya timbul kaributan oge sangkan Ambu Sulasmi datang nemongkeun diri. Jalma-jalma anu ningali kana tindakan anu dilakukan ku Damaraseta eta diantarana terus bae lompatan sieuneun soak jeung sawan. Sedangkan di jero pamondokan harita aya anu barijil lantaran kaget waktu ngadenge di luar anu runtuh. Jigana bae anu kaluar ti jero pamondokan teh salaku pangurus jeung keamanan eta pamondokan. Jalma diantarana kadenge muncereng ka Damaraseta. Hiji lalaki kumisan kandel katalahna Gondolaki. Hei Andika, naon maksudna bet naruksak tempat pamondokan kaula? Cek Ki Gondolaki diparengan ku genep anak buahna. Damaraseta gancang ngareret kaki Gondolaki bari nembalan. Syukur si laing keteleget kene ka dewek Gondolaki. Tangtu kula moal pohokan Dika anu harita patalak jeung Ambu Sulasmi di patempatan Damaraseta. Ayeuna Andika datang deui ka dieu arek naon ngadon ngaruksak pamondokan kaula. Dewek ngarasa reus sabab si laing inget kene ka dewek jeung pangna dewek datang ka dieu teh nyaeta memang arek balitungan jeung si Ambu Sulasmi. Tapi maneh tadi kunaon bet muncereng ka dewek geus bosen hirup si laing dia. Mun seug ti beurang we geus pasti bakal katingali beungeut Ki Gondolaki anu nyeak beureum sabab kahudang amarahna ku caritaan Damaraseta. Ki Gondolaki kencang marentah ke anak-anak buahna supaya nindak Damaras anu memang sikapna kurang ajar.
harita genep anak buahna Ki Gondok Laki teu kaleket. Ganjang pada ngalugas bedog laju pating jorelat laluncatan narajang kada maraset. Jorelat hiu gitu. Sinar-sinar bedog harita pating kurilap gesan ngerecah badan maraset. Nempok itu Ki Gebleg katingali nyerengeh seuri merhatikan muridna anu keur tandang. Irina yakin Damaraseta bakal mampu ngungkulan eta genep lawan. Gaya panarajang genep urang anak buahna Ki Gondok Laki memang galarang jeung ngabahayakeun pikeun jiwa lawan. Nandakeun genep anak buah Ki Gondok Laki kawilang geus arahli malaher dina ilmu ulin bedogna. Tapi da puguh Damaraseta teh salaku pupuh paguron Manik Putih. Kalayan ilmu pedangna geus masagi. Nyatang tuwe mal bisa gampang kitu bae dirubuhkeun kudu jadi musuh. Sabab lantaran Damaraseta tetela leuwih kesit jeung leuwih tapis dina mangsa ngungkulan genep lawan. Pedangna leuwih ngabahayakeun jiwa lawan nalika dipake nada serangan bedog-bedog musuh. Genep lawana harita terus ngarangseg jeung tambah galarang tindakanana. Seseket bedog bari pating kurilap ngarah kana anggota badan Damaraseta. Aya nu ngarah kana punduk, oge aya nu ngarah kana dada jeung beuteung, katut cangkeng sarta suku. Ngan tetela Damaraseta memang hebat, mampu ngungkulan kagarangan genep lawan harita. Cirimna mungguh linghas nakeranan, susah pikeun diimbanganana kudu jadi lawan. Bedog-bedog anu pating kurilap teh jadi plus-plus ke tempat kosong. Sakapeung terus bantrok jeung bedog-bedog baturna sorangan pating belentrang di sarada bari mercikeun kembang seun. Ki Gondok Laki anu merhatikeun kana eta kaayaan jadi gemes jeung kaget. Sabab Damaraseta tetela mibanda ilmu silat anu pinunjul. Ngajadikeun anak buahna kabeh susah pikeun bisa ngasupkeun panarajang kana sasaran. Malah kajadian anu saterusna memang geus teu bisa ditawar deui. Dua anak buah Ki Gondok Laki katingali jadi kandeg gerakanana. Terus ngajanteng cicing mangsa ngarasakeun ayana barang tiis nyelecap tembus kana embun-embunan samet dada. Sarta ganti jadi kanyeri disusul ku getih anu terus remes sarta sapasang panona marulan kaluhur. Damaraseta geus mimiti nembongkeun kahebatan ilmu pedang ampun. Dua lawan harita disabat sirahna samet dada bari nyingkahan serangan-serangan lawan anu sejen tanpa bisa dikanyahokeun kumaha ngalakukeun eta tindakan. Coran ajeung kolemat kulap los bres geleter lu kedebruk koson kulahe sanggeus panona mulan kaluhur katingali suku jeung leungeunna ngageleter meh bareng jeung bedog-bedogna nu pating katapluk marurak disusul ku badana anu kedebruk nyuu nangkuban dina luhur tanah. Terus ngerejet sakedeung dua sukuna kekerejetan kokosodan ngalepaskeun nyawa bari teu ngaluarkeun sorak sakecet-kecet acan. Sedengkeun opat baturna deui anu memang ngarajug kaget waktu nempo kana kajadian ukur bati silih teuteup di barung ku hatena mimiti saber tur sentar. Ngan harita teh Ki Gondok Laki kadenge nyarita ditujukeun ka opat anak buahna sangkan maraju deui kan jadi lawan. Ulah saleber dumeh batur-batur aranjeun aya anu rubuh perlaya ku musuh. Sok geura maraju deui angguran mah. Piraku saurang bae teu bisa diungkulan ku opatan. Maju. Cek Ki Gondok Laki mere sumanget ka anak-anak buahna. Opat urang anak buahna dibobotohan kitu kudu jadi gegedug mah kahudang deui kawanina langsung pating salebrut deui narajang ka Damaraseta. Curela ajeung Ki Gebleg harita jigana bae
hayang ningali kahebatan Gondolaki sekaligus mancing amarahna. Harita Ki Gebleg kadenge nyarita ditujukan kaki Gondolaki bari seri semusinis. Ulangan zaukur nita ka anak buah wungkul dele anu maju teh. Si laing oge kudu maju dele. Montong ngajedog bae jika nu taya kawani. Atau memang bener-bener maneh teh kawani dele. Ki Gondolaki langsung mencerang kaki Gebleg bari nyekelan perah bedogna harita teh. Oh, kabeneran Andika can nyebutkeun ngaran. Saha ngaran Andika sebenarnya? Geus kolot oge tetela sarwana resep nyieun kaributan di lembur batur. Aja bamun ilaing geus taya nyaah kana umur. Segera sang hareupan ieu dewek. Ki Gebleg kadenge ngadon ngalenggak seuri. Si laing wani nyarita giduka dewek deh. Berarti si laing anu geus bosen hirup padele euy. Tapi dong hayang nyao kana ngaran dewek bisi ruas. Komo hayang tarung jeung dewek maulah. Bisi kaduhung deuleu. Sabab si laing moal aya hartina adu hareupan jeung dewek. Angguran mah bantuan tuh anak buah si laing. Lawan heula murid dewek siga maraseta. Mun si laing teh telah mampu ngarubuhkeun murid dewek kakara kelayanan dewek deuleu euy. Ki Gebleg bangun ngahampas nakar ka Gondolaki. Setan alas. Jadi si laing teh guruna siga marasetanya. Tapi dewek moal kudu saber hate adu hareupan jeung diri Andika sia setan. Dewek moal sieun deuleu. Ki Gondolaki jadi pedah amarahna dihina basa kitu ku Ki Gebleg. Serepet kurilap. Harita Ki Gondolaki langsung mesat bedogna anu katarang kurilap seukeut terus ngawangun pasangan jurus dina jurus ampuh. Rasakeun sia Panarajang aing ieu kolot begung. Ya, curelaceun sungguh kurilap. Sarta saterusna Ki Gondolaki ngacorelat loncat bari ngahembatkeun bedogna naratas tina beuheung laju ngarah kana dada lawan cepat lakeranan gerakanan. Mokaha Panarajang Ki Gondolaki kang tuwe bari dibarengan ku tenaga lapisan anu kuat tur ngabahayakeun pikeun Ki Gebleg. Tapi Ki Gebleg salaku hiji jago kolot anu keur ngorana kungsi ngagejlengkeun dunya kajawaraan. Kang tuwe moal matak saber atawa sentar mangsa narima Panarajang model kitu ti Gondolaki. Malah kalayan bari jeung nyales Ki Gebleg mampu nyingkahan serangan-serangan Gondolaki anu ngagunakeun pakarang seukeutna. Sedengkeun Ki Gebleg lemor teu make nanaon. Curelaceun sakeleplos, kileplos, curelaceun los. Lumangsungna tarung teh jadi aya dua bagian. Tur di lalajoan ku jalma-jalma anu ngadon sareureuk di eta pamondokan. Sanajan sieun tapi penasaran hayang nyaksian kana jalan lumakuna eta tarung. Anu tarung memang ragot. Kalayan masing-masing ngutamakeun kacepatan gerak ilmu silat jeung pakarang seuk. Ki Gebleg anu tadina ditarajang bari dirangseg kudu jadi lawan teh harita mah malik jadi Ki Gebleg anu ngadese musuh. Kalawan tanpa bisa dipondah deui. Runtuyan Panarajang Ki Gebleg keuna pisan kana anggota badan Ki Gondolaki anu ngajadikeun Ki Gondolaki ngecengkang rubuh ka tukang ngapebengkang maring lemah. Sarta tina sungutna nyebrot getih hirup kalambaran tur seger keneh. Dituturkeun ku bedogna maceleng jauhna keranan duka teuing di mana nyangsang. Curelaceun sok cebrot cerbet des celeng ulah jengkang koleang kejebut. Ki Gondolaki mangsa badana rubuh kadenge ngakerau panjang bari teu usik deui terus kapiuhan teu inget di bumi alam. Ki Gebleg katingali ngalenggak seuri nempo lawana rubuh.
tapi teu niat midodoi, teu niat nibankeun panaraja. Sabab sakitu oge geus cukup ngajadikeun lawan teu walakai nepi ka kapiuhanana. Sedengkeun Damaraseta waktu ningali guruna geus bisa ngarubuhkeun musuhna, manehna jadi kabita pikeun mungkaskeun lubakuna tarung. Damaraseta gentak ngaronjatkeun kecepatan gerakanana pikeun buru-buru ngarubuhkeun sakabeh musuh-musuhna anu kariopatan deui. Bari metakeun pedangna, harita Damara kokolebatan nyabetkeun pedang ngarah kana beuheung lawan. Kadenge Damaraseta ngagero mungguhan daruan. Sia sakabeh ayeuna kudu malodar sia setan. Ya curela jeung kolemat gorila. Opat lawan Damaraseta memang geus leuseuh bariakeun tanaga. Hayang nyangkalak jeung ngarubuhkeun musuh teu mampu. Ngadon ngesang lantaran capek nalakar tanagana. Matak waktu beuheungna diarah-arah ku pedang musuh, ayeuna mah ngan bati pasrah we kana nasib anu bakal lumangku. Ngan sameme opat musuhna bener-bener perlaya. Kabeunangan ku pedang Damaraseta, ngadadak harita ahiji ceurim macorelat datang. Bari mapag pedang anu meh hampir keuna kana beuheung opat lawanna. Disusul ke soran ngabletak tarik. Corelat jeung kolebat beletak. Wadaw, tarik-dung. Damaraseta kadenge ngagero kaget. Bari awakna ngadaligdeug mundur ka tukang sabaraha lengkah. Sedengkeun jiri anu anyar datang teh harita tetep pancuh nangtung di tempat anu kosong. Bari ngehkeh seuli. Tetela anjeun datang deui ka dieu geuning Damaraseta. Sedengkeun Damaraseta nalika sadar saha nu anyar datang, gancang loncat ka tukang ngadeugetan guruna. Ki guru, itu si Ambu Sulasmi teh Ki Guru geus datang. Gancang gerak tindak Ki Guru. Gerak perenan nyawana si Ambu Sulasmi teh Ki Guru. Cek Damaraseta. Sedengkeun Ki Geblek tembong keur mencong seukeut ka Ambu Sulasmi bari kerep. Oh, ieu mangklukna teh nya anu ngaran si Ambu Sulasmi teh. Nya, eta pisan mangklukna Ki Guru. Gancang gerak tindak Ki. Tong diberi ampun Ki. Tenang ilaing Damara. Maneh oge pan aya urusan penting jeung eta mangkluk. Ku kitu nape tanya deui ku Ilaing, di mana awewe jeung budakna anu kumaneh keur diteteangan teh di Damara. Oh, iya, bener pisan Ki Guru. Hei, Ambu Sulasmi. Syukur Ilaing datang deui ka dieu. Jadi dewek jeung anu jadi guru moal kudu lila-lila ngadaguan maneh datang. Ayeuna sakali deui dewek rek nalek ka si Laing. Di mana si Ebah katut anakna anu kumaneh disumputkeun deuleu. Sing inget, di dieu kiwari aya guru dewek anu bakal nindak Ilaing. Sarta mun teu daek ngabejakeun di mana si Ebah katut anakna anu jujur, mangka bakal cilaka akibatna pikeun Ilaing deuleu. Ini peot ngarti lain. Cek Damaraseta, ayeuna mah wani deui nyarita ngandung ancaman ka Ambu Sulasmi. Umeh didinya aya guruna anu bakal bisa ngabela jeung bisa diandalkeun ku dirina. Sedengkeun Ki Geblek hatena bet jadi ngageter waktu nyidik-nyidik kana rupa Ambu Sulasmi. Rasa-rasa wano kana keuretan beungeut Ambu Sulasmi teh. Malah Ki Geblek bari jeung ngupat sagarupa dina jero hatena. Dewek salah tetenjoan gitu. Bet jiga adi aing si Sumiati anu baheula kabur di imah lantaran beda sikap jeung pamadegan jeung aing. Aing mah guguru ilmu silat teh keur kapentingan pribadi. Sangkan hirup luhur darajat teu satata jeung rakyat. Adi si Sumiati mah ngadon kabur alakan teu panuju ku sikap jeung pamilih aing. Manehna lunta yang-yangan deui guru anu jujur. Mun bener teh eta si Sumiati aya salahna mun ku aing dikonjoran.
Sabab geus teu diaku adi deui ku aing oge barina oge daripada ika jadikeun cucuk rungkang pikeun aing katut murid aing. Kitu cek kalecok hatena Ki Gablek anu horeng boga adit tegas ngaranna Sumiati kelihatan banget nameh sarimbag jeung Abu Sulasmi. Tapi sabalikna Abu Sulasmi manehna oge sarua kaget barang nempo ka lalaki kolot anu nangtung gigireun Damaraseta. Ditelak-telak aya rasa wawuh. Abu Sulasmi oge moal fungsi kapalingan. Pasti eta teh lanceuk tegasna anu ngaran aslina mah Kitaria. Eta teh bet jiga Kang Tarya. Piraku Kang Tarya bener jadi jalma jahat. Tapi mun seug bener manehna teh Kang Tarya, pasti bakal wawokeun ka diri aing salaku adina. Gerantes hati Abu Sulasmi. Sarta saterusna Ki Gablek bari micen keteran haten adengi mimiti cumarita ditujukeun ka Abu Sulasmi. Oh, jadi ilaing nu ngaran Abu Sulasmi teh nya. Naboga nyawa sabaraha ziki ilaing bet kumawani nangtang izin jajaten ka si Gablek. Sok sebutkeun boga sabaraha buluh ilmu maneh make ayat anu hareupan jeung dewek Sulasmi. Cek Ki Gablek jikana bae embungeun kapanggih saha jati diri nu sabenerna matak langsung muncreng ka Abu Sulasmi dina sikap anu ngamusuh. Abu Sulasmi surti Ki Gablek embung loba carita. Pok harita Abu Sulasmi kadalisan. Bagea oge Ki Gablek jadi ngaran Andika teh Ki Gableknya. Abu Sulasmi sikapna teh tetep tenang. Bener ngaran dewek Ki Gablek. Maneh bener nangtang izin jajaten ka dewek waktu kamari manggupna. Narasaan mah kula teh iraha nangtang izin ka Andika. Atawa memang akal-akalan murid Andika we eta mah beureuna. Ngadu ka guruna bari nyarita ditambahan. Pajarkeun kula nangtang izin jajaten ka Andika. Padahal mah manehna nandangan wiwirang eleh jajaten ku kaula. Cek Abu Sulasmi bari nyarita kitu nate hatina galecok deui. Sorot panona bisa katingali ku diri aing. Ki Gablek alias Kang Tarya nyebutkeun semu katut jati dirina anu pasti kaget nempo diri aing. Tapi keun teu nanaon. Mata kitu oge Kang Tarya geus bener-bener nganggap musuh ka diri aing. Kang Tarya oge nyahueun aing teh adina ngan api-api teu wawuh we. Gerantes Abu Sulasmi anu yakin pisan eta Ki Gablek teh Kitaria lancik tegasna pisan. Damaraseta waktu ngadengi Abu Sulasmi nyarita kitu gancang muncereng terus ngareret ka Ki Gablek anu jadi guruna. Tuh nya ari geus aya jalma mah maneh teh teu ngaku nangtang izin ka guru aing deuleu sia Sulasmi. Gancang Ki Guru gerak tindak eta mangluk teh Ki Guru supaya tere anggeus ieu urusan. Serta manehna kudu ngaku di mana si Ebah jeung anakna disumputkeun. Cek Damaraseta. Dengegeun murid dewek nanyageun awewe nu ngaran si Ebah katut anakna. So, geura jawab ku Andika Sulasmi, jawab anu jujur. Samame kaduhung akhirna. Ai, tapi geta nasib Andika kiwari aya dina katangduan leungeun dewe. Jadi arek ngajawab arek kan teu oge anger Andika bakal ditindak ku dewek deuleu Sulasmi. Wayahna ulah oge moal ngajawab kana pananya murid Andika Ki Gablek. Sabab Nyi Ebah jeung anakna kasalamatanana geus jadi tanggung jawab kaula. Oge Andika mun bener-bener hayang ngabela kanu jadi murid pek geura lakukeun. Ukula ayeuna mah moal diantepkeun jalma-jalma jahat seperti Andika duaan leuwih hade ti alam dunya
tibatan hirup lan ukur nyieun kaributan keur sasama hirup. Caritaan Ambu Sulasmi dina waktu harita bener-bener tandas sekaligus ngahudangkeun amarahna Ki Gebleg anu tita tadi masih nyobaan nenangkeun sikapna. Jumawa mundur ka itu ilahi damar seta mundur ku dewek ayeuna urang tindak ieu manggluk sombong ti menenan sia nya capek deh wani nyarita kitu ka dewek deuleu aki-aki peot cek Ki Gebleg gancang nitah damar seta sangkan mundur. Damar seta marah mai paromanan jeung gede hati sabab boga kayakinan guruna bakal mampu nindak Ambu Sulasmi. Bari mundur ka tukang teh Damar seta nyelang seri sinis terus nyarita ka Ambu Sulasmi. Si Ebah kadut anakna hiji waktu pasti bakal kapanggih ku dewek sini ini pewet. Sanajan maneh teu daek ngabejakeun anu jujur ku dewek pasti kapanggih. Ayeuna sang hareupan tah guru dewek Sulasmi. Kojor siap beuting ieu mah deuleu. Hitung-hitung gantian nyawa Mas Jangkung anu kojor keleungeun ilaing sia nini peot. Cek Damar seta. Ambu Sulasmi katingali ukur nyereng. Boga murid teh kitu geuningan Ki Gebleg. Resep nyempod dina kelek guruna. Kalakuanana badis muda. Ngadengi kitu Damar seta jadi nafsu. Geus arek ngomong deui harita teh tapi kaburu dipihlan manten ku Ki Gebleg. Cukup Damar seta cukup. Si laing mundung loba jarita tong dilayanan. Si Sulasmi bagian dewek. Hei Sulasmi, geura saya diri andika. Tarung urang bari jumit, tarung urang bari jumit ieu. Mangrupa tarung anu ngabuktikeun saan leuwih unggul antara urang duaan salaku jago kolot sia Sulasmi. Seug aya bayan. Ukula dilayanan tah harap jeung kahayang ilaing teh Ki Gebleg. Di dieu loba anu ningalikeun jadikeun hiji sajarah pikeun urang duaan. Salaku jago kolot bisa tarung ijen wewesen ngadu kasakten di lalajoan ku jalma rea. Tapi tina kayan keur kitu no atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng see wadia balas ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto paris dilajengkeun deui. Atuh kugitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Ayo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.